Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jacara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya atuh anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Atuh gancang ngacarita si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh geus tarepi we ka sisi basisir anu basa dipake mandi ku si Jaka Sagara teh ya. Kapanceunah cek urang lembur mah di eta sisi basisir teh tempat caricingna para bajo laut mun kabeneran keur hanteung laut. Kaayaan basisir sepina keur pantesna mah loba para pamayang atawa loba urang lembur anu arinit ka sisi basisir. Tapi ieu mah eueuh saurang-urang acan. Pon kitu deui para bajo laut ge teu kabeneran eueuh di eta sisi basisir. Teu kabeneran Mang, eueuh jelema saurang-urang acan. Pasti Kiragapati jeung anak buahna teh keur teu pareng ka darat meureun baranna teh keur balayar ka laut. Ka Sagara Mang, nya Jang, teu kabeneran. Kumaha teh geus kieu? Nah urang teh kudu ngadagoan di ieu sisi basisir nungguan eta para bajo laut baralik deui ka darat kitu. Nya Mang, sugan we atulah henteu lila ngadagoan marena teh daratang deui baralik deui ka darat ka sisi basisir. Nya hadena mah leuwih hade ge didagoan di sisi basisir Jang. Ari kudu mapai ka laut mah kapan Sagara mah sakitu legana Jang. Hese pikeun nyusudna tek nanyakeun ka saha da pugu di Sagara mah eueuh lemur. Susah neangan jelema. Paling oge lamun nanyakeun teh meureun ka Kudanil. Lamun teh ka Kudanil ka ubur-ubur. Da ari nanyakeun ka lauk hiu mah pasti bakal dicapluk Jang. Nya Mang daek teh daek kudu diteangan we ka laut. Lamun didagoan sarila di dieu eueuh jebul datang mah. Alah kumaha Jang. Terus terang Mang mah lamun kudu neangan ka laut mah soak Mang mah ningali cai anu upluk aplak teh sieun we Jang, sieun. Babakuna mah sieun ti lelep lantaran Mang mah teu bisa ngojay. Mani borangan si Mamang mah. Jeung teu bisa ngojay sagala rupa eleh keneh ku lauk. Ari Ujang nya atuh bakal eleh ku lauk mah Jang. Lamun emang dibandingkeun jeung lauk mah pasti eleh. Sing saha oge jelema kabeh ge lauk mah paling terngojay Jang. Kajaba ari kumang atawa kewuk mah tak kitu Jang. Matakna diajar atuh Mang. Sok ayeuna mah urang diajar ngojay ka itu ka laut yuk. Ka Sagara. Supaya lamun balayar ka laut atawa ka Sagara teh moal sieun Mamang teh. Nu bener Jang. Ulah nita emang cilaka Jang. Keur makayaan peuting je bakal diajar ngojay. Nu aya Mang teh bakal ti lalep, bakal ti teuleum. Nah ari Ujang arek ngusrukeun Mang. Nya moal atuh Mang. Kapan uing teh Jaka Sagara. Asal ti Sagara. Tempat ulin uing teh kapan di sisi basisir di Sagara. Geus biasa Mang. Pokona mah moal naon. Keun bising Mamang hayang naik lauk hiu oge. Ku uing bakal ditumpahkeun. Alah si Ujang beki ngaco Jang. Bener-bener ari keur mabok asmara mah. Ngaco. Saha nu ngaco Mang? Urang buktikeun ayeuna mah hayu tuturkeun uing geura ulah sieun. Kumaha Jang? Urang buktikeun hayu tuturkeun geura uing Mang.
Tengah kalau bata tanya Bandungan we ku mamang. Si Jaka teh bagi ngadegetan ka sisi Sagara atuh dituturkeun we ku Mang Utun. Mang Utun mah teu wanieun deukeut teuing lantaran soak atuh ningali cai anu upluk aplak, lambak anu pating zuruk. Sedengkeun ari si Jaka Sagara mah leumpang nengah. Malahan mah aneh bin ajaib sukuna teh napak dina luhureun cai sagala rupa. Mang Utun teh mani molohok asa teu percaya kana titinggalianana. Nah benar gitu. Itu teh si Jaka Sagara bisa lempang napak di luhureun cai. Jiga engkang-engkang, alah sapiraku. Si Jaka Sagara teh turunan engkang-engkang. Katempo si Jaka Sagara sapada geus rada nengah. Leungeunna teh kukupai ka tengah Sagara tukung silila aya nu nyuruwuk. Utaya lian di lauk hiu anu kecil gedena. Kalacat si Jaka Sagara teh naik kana tonggong nalaju ditahmur we ka sisi pasisir. Mang Utun mani molohok kaget mata simeteun asa ngimpi rarasana mah. Teu percaya kana titinggalianana si Jaka teh bet bisa nalukeun lauk hiu nu kecil gedena. Bari jeung numpak dina tonggongna sagala rupa. Basa lauk hiu ngadeukeutan ka dirina, Mang Utun teh mani soak atuh. Awakna mani ngadeg-deg, beungeutna mani sapak gesang badag gesang lemut. Samalah lamun teu katahan menepikeun ka wer-wer kieu bakating ku soakeun. Nah benar itu Jang. Lain ngimpi. Ulah dideukeutkeun eta lauk hiu teh bisi nyapluk ka Mang Jang. Moalna naon Mang? Asok ka dieu sampeurkeun uing ye. Sok naik kana luhur tonggong lauk hiu Mang da moalna naon? Moal nyapluk bager i lauk hiu teh. No bener Jang. Ulah arek nitah mamang jadi para lauk hiu Jang. Alah, itu sina nyingkah. Cina balik deui ka tengah Sagara Jang. Cilaka. Ih, ari si mamang da moalna naon lineuk ieu lauk hiu teh sok. Hadieu ngadeuketan ngalacat naik Mang kana tonggongna. Urang ngojay ka tengah. Urang diajar ngojayna di tengah laut Mang. Mang mah teu yakin Jang. Mang teh acan kawin deui Jang. Masih keneh hayang panjang umur Jang. Lamun embung mah geus we atuh. Uing are ka tengah Sagara mamang ditinggalkeun di dieu sorangan. Sok pilih mana? Alah Jang nu bener atuh ulah ninggalkeun mamang. Heug atuh ari eta lauk hiu bener-bener lineuk mah moalna matakna naon heug. Tapi bener itu ngejamin mamang moal dicapluk Jang. Ih ari mamang moal sok kadi sok. Ari leungeun aja. Urang bedol ku uing. Mang Utun kapaksa we ngadeuketan. Solongro ngasongkeun leungeun katuwuna geus kitu mah dicekel ku si Jaka Sagara laju dibodol kalacat teu naik kana tonggong lauk hiu. Alah Jang. Ieu lauk teh mani badak enjumkeun Jang. Lauk hiu teh aduh. Bener lineuk geuningan Jang. Ih kapan cik uing oge bager ieu lauk hiu teh geus nurut ka uing moalna naon. Ayo. Kia. Maju ka tengah kia. Nah, ari ujang kawas kamuning. Lain kitu atuh Jang nitah lauk hiu mah. Kumaha kitu Mang? Kawas arek ngagugu wae nurut ka mamang. Ih, Jang, kapan kudu dipapantes piraku atuh? Nitah lauk hiu kawas kamuning. Kia. Kieu ya ika lauk hiu mah. Cangkuru wekok. Cangkuru wekok. Soloyong. Ayo. Ka tengah. Tah kitu Jang. Tuh kapan lauk hiu teh ngajatan geuning. Nya tuh Mang. Da mah ngagugu ka mamang mah. Jual ti ka uing. Ku uing mah teu kudu dikitu-kitu ge. Bakal nurut lauk hiu teh. Esok sia. Ka tengah sia lauk hiu. Soloyong atuh lauk hiu teh laju we ngojay ka tengah. Geus rada tengah mah reg ngarandeg dari taheureun ku si Jaka Sagara. Atuh ari geus kitu mah si Jaka teh nitah Mang Utun pikeun diajar ngojay. Sok Mang ayeuna mah gerang ngajeleng. Diajar ngojay kainya. Alah ari si Ujang. Kumaha ieu teh? Atuh Mang sarua jeung maehan maneh Jang. Nguncurungkeun maneh ka laut. Sedengkeun laut teh sakitu jerona Jang. Lamun dibandingkeun jeung luhurna tanggal kalapa teh tanggal awi, jeroan keneh laut Jang. Ari Ujang kawas anu ebel jiga anu cireuk. Meureun Mang teh atuh meureun paeh Jang paeh.
Ari mamangnya heueuh ari teu ngojai mah. Teu usik oseh-osehan mang ngaralap. Atuh diajar ngojai mang. Begitu ngecebak ngejebur teh. Ulah jika batu mang. Tapi mang teh kudu oseh-osehan. Ah Jang, mang teh kapan can bisa. Sok atuh contohan ku Ujang. Nyanya heug atuh. Dagoan heula mang yeuh. Tingalikeun uing. Gajleng kejebur. Si Jaka teh ngagojai oseh-osehan. Mang Utun teh atuh nempokeun tiluheureun eta tonggong lauk hiu. Sok mang turun. Turutan uing ya. Alah Jang, kelanan Jang. Mang mah aya bahan moal bisa Jang. Babari mang tinggal turutan jiga uing, oseh-osehan jiga lauk we atuh. Kumaha mamang teh. Sok, ajeng da moal naon. Lamun ti karelep mah ku uing ge bakal ditulungan. Nu bener Jang. Lamun emang ti teuleum atuh ti karelep, ku Ujang bakal ditulungan. Nya sok asuh ngajeleng mang. Heug atuh ari kitu mah. Emang ayeuna bade ngajeleng ya. Alah. 1 2 sok mang ulah sieun. Jang atuh mang teh kudu ngitung lah ya. Bari ngumpulkeun ka wani. 1 2 til tilu. Opat. Ah, loba lila. Ayo hiu. Gejeburkeun tah Mang Utun teh. Cek si Jaka marentah kalau kieu atuh gibag. Puguh we Mang Utun teh nepikeun ka ngakejebur atuh gejebur. Karalap laju oseh-osehan we atuh bari walah-wah weuleuh da puguh karasa eungap meureunan. Aduh, tolong. Tolong. Alah, Jang. Tolongan Mang. Eungap alah. Tolong Jang. Tolong. Aduh, mah abah. Ya Utun rek tilelep tulungan. Tenang atuh Mang ulah mota. Sok obakeun suku jeung leungeun teh. Ulah hareuras kitu sok. Ieu. Jadi kumaha Jang? Jadi bagi ieu. Ieu. Tah geuning bisa ngojai. Nu mata kudu tenang heula atuh Mang. Alah, nya Jang. Geuning ari ku tenang Mang teh ye kapas lauk ya. Alah, ge boy. Geuningan ngambang nya Jang. Henteu tilelep ari ieu mah Jang. Alah, horse. Mang bisa ngojai Jang. Tuh kapanan bisa ayeuna mah. Tah kitu ngojai teh Mang. Alah Jang, tapi Mang teh geus teu kuat tiris ya. Jeung capek ya lah. Geus sira Jang lah geus. Nya heug atuh. Ayo urang hanjat Mang. Hei hiu. Teuleum sia. Aing duaan arek hanjat ya. Karalap lauk ieu teh ngaralap. Duana teh kiwari mah geus haranjat aya dina tonggong lauk hiu. Soloyong atuh lauk teh kiwari mah ngajugjug deui ka sisi basisir. Duanana teh kiwari mah geus aya di sisi basisir. Patambo Mang Utun teh atuh maningah hod-hod kapurusan. Alah, Mang kaputusan Jang. Teu kuat ieu tiris. Cicing Mang. Balik, adikeun leungeunna. Urang haneutan ku uing. Solongkrong Mang Utun teh ngasongkeun leungeun katuhuna kap estekal ku si Jaka sagara aneh. Aya kakuatan haneut anu sumebar ngaramat kana sakujur awak Mang Utun. Kiwari mah geus teu kapulusan, malahan mah heula-heula bajuna oge nepikeun ka garing. Heup Jang heup. Geus, alah ayeuna mah geus teu kapulusan, geus haneut. Alah. Bener. Bisa ngojai geuning Mamang teh naon Jang? Nya Mang. Mamang ayeuna mah geus bisa ngojai. Ulah sieun lamun kudu balayar ka laut teh. Ngan terus terang Mamang mah teu ngarti naha Ujang teh boga ilmu. Bisa nalukeun lauk hiu sagala rupa. Nah kumaha Jang eta ilmu teh? Mang teh hayang kitu Jang. Kateuing atuh Mang da uing ge teu ngarti. Pokona mah lamun uing ngomong ka sakur anu aya di laut, sasatoan di laut, kabeh ge nurut we ka uing teh. Teuing kumaha Mang? Da uing teu kungsi diajar itu jeung ieu. Alah, aneh atuh Jang. Berarti Ujang mah langsung bisa we kitu teh teu pupuguh. Nya Mang, paingan atuh lamun kitu mah Ujang teh disebut si Jaka Sagara.
Da meureun boga keanehan. Alah, tika harti ku akal jang. Kumaha geus kieu? Urang teh beureunan kudu monok we di sisi basisir jang. Nya mang. Timiti peuting ayeuna urang teh kudu sarewe di sisi basisir nungguan si wawalak eta Kiragapati. Nya jang teu naon tuh kabeneran aya parahu butut anu geus teu dipake. Urang jadikeun tempat TS. Mang Utun jeung si Jaka Sagara teh pating koloyong lelempang ngadeukeutan parahu butut. Geus kitu mah duana teh kalacat we naek kana eta parahu. Rek ngadon sare dina eta parahu butut. Keun urang tunda si Jaka Sagara jeung Mang Utun nuker ngadagoan di sisi basisir. Urang caturkeun di tengah laut. Kiragapati anu keur deteanganna mah keur balayar we numpak parahu anu kecida gedena. Patempo anak buahna aya kana welasna. Parahu teh ngoloyong we ngadeuketan salah sahiji parahu anu sarua gedena. Mutaya lianti parahu sodagar anu keur jadi inceranana. Ayo Jamros, bajukeun parahuna ka balitu. Urang kudu sagancang ngahadang eta parahu teh euy. Hahaha. Beuting ayeuna urang bakal hasil anu mucekil. Mangga Kang. Hahaha. Nya menang parahu sodagar beuting ayeuna mah. Kawasna bae eta sodagar teh lain bangsa urang. Ayo. Urang kudu siap-siap euy. Sakedeung deui urang bakal perang deuleu. Cek si Jamros anu dipercaya jadi nakoda. Sacarita ditujukeun ka anak buah anu sejena. Atuh parahu teh beuki ngadeuketan. Geus rada deukeut mah si Jamros jeung Kiragapati teh marentakeun ka anak buah napikeun nembakeun Maryam. Pelesur Maryam teh pating balesur ngutahkeun. Balorna Cilagur atuh pating gara-gara pating Cilagur keuna kana parahu anu jadi di inceranana. Eta parahu ge henteu cicieungeun. Laju we malas nembakeun Maryamna. Kiwari mah parahu teh siri tembak make Maryam. Para bajo laut anu geus pangalaman teh barang musuhna malas nyerang harita bisa pisan ngadalikeun hana. Atuh serangan teh nyamos henteu keuna kana sasaran. Malahan mah Kiragapati teh marentakeun ka anak buahna pikeun nyiapkeun cenah parahu leutik. Ayo turunkeun parahu leutik euy. Urang deukeutan deuleu. Urang kudu sagancang naek kana parahu. Urang sarang. Teu talangke anak buahna teh nurunkeun parahu leutik. Geus kitu mah Kiragapati si Jamros jeung anak buahna teh kiwari geus darumpak parahu leutik. Geleyeung parahu teh didayung ngadeuketan parahu musuh anu geus teu bisaeun ingkah lantaran geus kabeunangan. Geus kitu mah pating kalacat atuh naraek kana parahu musuh. Puguh we penumpangna teh mani geumpeur. Tangaranan diserang ku bajo laut pasti bakal ngarapan cilaka. Ayo, guys, hai dolale. Wabateyo, ciyo. Cek salah saurang panumpang anu minangka pepuhna teh ngajakan ka baturna. Lamun cek dibahasakeun urang nama cilaka cenah. Para bajak laut atau bajo laut geus daratang, urang satekah polah kudu ngalawan. Hayo cenah hayo maju. Atuh kabeana teh geus gukap kana pakarangna sewang-sewangan. Basa Kiragapati sapara kanjang geus naek kana luhur parahu. Terus atuh perang mani campu. Para sodagar ti nagri Cina teh henteu kitu bae mikeun masrakeun harta bandana. Ayo Jamros, ulah asa montong sieun sapidege. Jang harapan sisipit deuleu. Nya Kang, lain anu boga ilmu kungfu teh Kang. Bener. Boga ilmu silat teh ngaranna teh kungfu. Ayo, motong eleh. Asok. Berdaran kabeh euy. Hayo, geus kitu. Azok sia cing colea maju ka dieu. Hihihi. Kocoran kabeh deuleu. Atuh terwe tarung. Kiragapati jeung si Jamros teh pon kitu anak buahna teh. Sirih alapati pegalan nyawa jeung para sodagar ti bangsa Cina. Dina waktu nungan sagedeung. Eta para sodagar teh geus ajal binasa pating kaloler jika pindang bandeng we bapalata.
Kiragapati sabada nempo eta para saudagar paraeh kabeh. Atuh mani bunga sering ngagagak lantaran penting eta teh geus hasil ngabajak eta parahu. Hahaha. Urang geus hasil deuleu. Bebenangan anu kawilang nyugebakeun. Ayo oi. Ieu urang bawaan taikeun kana parahu. Alah Kang juga makan geningan bener. Alah kamari mah menang parahu teh ukur parahu pamayang biasa. Ari mah para saudagar Kang. Alah meureunan erek daragang yeuh. Bener euy. Ieu para saudagar teh rek ngirimkeun barang daganganana. Kapan ceuk dawek oge deuleu. Sakalina bebenangan di laut mah. Bakal gede pangajina lamun dibandingkeun jeung babadog rampok di darat deuleu. Geus kitu mah Kiragapati teh marentakeun kana buana pikeun mindahkeun barang bawaan dina eta parahu para saudagar. Dipindahkeun we ka parahu bogana Kiragapati. Sabadareng sema mindah-mindahkeun barang-barang berharga. Parahu para saudagar anu geus tinggal parahuna teu ari panumpang nama geus pararae. Baju ditemakan ku Mariam, kur atuh parahu teh hurung kahuruan. Tekung sila karalap, parahu teh tikelebuh ka jero sagara. Kiragapati jeung si Jamro sabara kanca teh kejem jeung telenges daya pisan ras-rasan. Nempo parahuna geus tikelebuh teh laju marentakeun ka si Jamro salaku nahkoda. Teruskeun deui lampahna pikeun ngajual hasil rampok jeung babadog di tengah laut. Ayo oi. Ayeuna mah urang ka darat euy. Urang jual. Hehehe. Urang suka-suka lantaran bebenangan teh mucekel. Siap Kang, siap. Hahaha. Geus kebayang we ku Jamros mah. Saware tepi di darat teh urang teh bakal senang-senang. Hahaha. Parahu teh balayar dewe arek ngajugdug ka darat. Ngan bae lain basisir anu keur dicicingan ku Mang Utun jeung si Jaka Sagara. Tapi di sisi basisir sejen tempat ngajual barang-barang berharga. Kukituna atuh si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh anu ngalelentuk ngadagoan. Teh gening cenah eta komplotan bajo laut Kiragapati teh eueuh moal datang. Samalah bahasa di dagoan geus aya kana sababaraha poena. Mata kesel anu ngadagoan. Atuh si Jaka Sagara teh ngajakan ka Mang Utun. Kumaha cenah lamun diteangan we ka Sagara. Kasel Mang ditungguan ge eueuh marantog teh si kurang ajar teh. Jang kumaha tuh? Kumaha lamun urang teangan we ka tengah Sagara Mang? Urang balayar lah. Da pasti tas sia walak teh angkleng-angklengan di tengah laut meureun. Keur babadog rampok pasti nake kangaranan bajo laut. Nya ari-arek balayar ka tengah laut mah. Urang teh kudu ngahadean heula parahu ya. Kabeneran ieu parahu mah aya ngan bae butut. Ate kudu Mang, urang numpak lauk hiu we. Ih ari Ujang. Kapan ari numpak lauk hiu mah? Nya ngeunah keur Ujang, keur Mang mah. Tepe kudu numpak parahu Jang. Geus ieu parahu ku Mang arek dihadean heula. Geus ngadean parahu mah urang balayar ka tengah laut. Mang ge moal sieun ayeuna mah. Nyahag atuh Mang. Jeung deui ayeuna mah waktosna seep. Euleuh mitra waktosna parantos teu nya kapan. Sagala urang tunda jajara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakirangan Mang saeudan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.